Oke guys, ketemu lagi bersama gue Iqbal. Welcome to my YouTube channel guys. Ih, aing mah bingung dah tak budak duit dibere sekolah itu. Ayeuna belaan ngintip mini eta nuker mandi. Nah, mah boh hayang na budak di pagahan SK Cida ye. Keun ku aing mun balik ku aing mau dibere duit ku aing kerek ku aing keun. Carekan ku aing samun balik. Kudu kumaha ngabejaan ai budaknya. Ih, di imah mah leumpang sakola. Nya di ditu mah eueuh. Di guruna ngawean wae ieu cenah teu leumpang eueuh di ditu mah di sekolahan mah. Kamana teh budak leumpangna? Bangor ke Cida ya anak hiji ye. Eta tapan gara-gara ulin aja si eta tadi Sirian. Ih, kababawa anak aing teh jadina. Naon mah buah ieu budak ieu tujuanna ye ngajakan anak aing kieu. Ih, ibu budak kunaon jadi kieu nya belaan ngintip jelema. Mending anu parawan mah eta nu ini. Jadi nak ka imah loba ka ngararadu ka imah ieu cenah ge anakna ye ngintip ye. Ngintip loba jelema ye nu keur mandi cenah ge. Aya si Elis sagala ngadu, manehna diintip ku si Iqbal. Nini sagala mimilu ye ngararadu ka dieu. Ih, mah budak bener-bener hese dipagahanana an jadi era segala mawa RT RW deui ngajakan ka dieuna. Makaning eta mah amah deui nu diintip, mah amah makaning jelemana sungutna ih kitu rame ka Cida. Nu teh nyaho ge jadinya rahoeun. Kumaha ieu nya si Iqbal teh? Ih era aing jadina, ieu mah amah mah pan jelemana cerewet. Segala ka dia ngadu si Iqbal mah makaning eueuh, da urang pan teu nyaho nya. Keun ku aing mun balik di omongan ku aing keun. Dongo amat teh budaknya. Belaan ngintip nini eta di kobak. Parawan onam teu kuna naon sih ieu hayangna si Iqbal ngintipan jelema anu keur mandi. Tuh geuningan tuh budakna aya tuh. Lainna sakolan bela nongkrong di kebon naon mah buah. Ikeun ku aing dijiwir ku aing keun ceurinakeun. Kunaon aya di dieu tita sakola belaan cicing di kebon. Kunaon sih maneh kok jadi bader? Ulun mah teu ngajaran kitu da ka maneh. Ih, irari sakola na maneh? Kawe deh sekolah nih suka enak mah keur sanggeuk sekolah. Sanggeuk duit dibere di kamanakeun eta duitna? Umi mah ngabelaan capek-capek ge nangan duit. Jeung naon coba jeung maneh sakola supaya maneh pinter. Ieu mah dibere duit teu dipake sakola belan ulin we ulin. Tuh tadi nyaho teu aya si Elis ka imah ngadu cenah maneh pajakeun ngintip. Bener teu? Saha nu ngintip orang teu ngintip tadi mah teu sengaja nempo sakedeung lain ngintip. Lagian entah si Elis nya urang tadi ngintip dititah malah dititah nyamperkeun ku manehna. Lagian tadi masih Elis geuningan cicing wae teu ngambek malah urang titah nyamperkeun. Tapi urang embung kos samehna ngambek da teu jadi diintip da. Atuh kunaon maneh keur ngintip dititah nyamperkeun kunaon embung? Lain embung tadi nyeri beuteung hayang ngising. Jadi ngising heula. Pas kadinga deui eueuh si Elisna. Jakeun we ka si Elis kitu. Ulang ngambek teu jadi diintip. Lain si Elis doang nu ngambek mah amah segala. Eta kunaon cenah ge ngintip jelema di dinya nu keur mandi. Nah, buat tadi nini ngagandeng ke nunggu gogoakan. Urang jadi bararingung cenah mangadenge diintip si Iqbal kitu. Tapi aing teh nyaho ngintipna saha? Aing nu mandi mah aing nyaho eta. Ni amah sagala ngintip nini. Ih, uyuhan eta si Iqbal aing mah. Nini diintip. Dasar eta si beungeut dirambatukan menipu gohanan pos tikus got. Ngintip nini geus parareot. Aing mah uyuhan da nempona oge. Teu tararega aing nini diintip. Aing mah sok hayang nyaho coba angkerek nanyakeun ka si Nia Gembel tah. Terus si Elis sagala. Si Elis rada jelema kurang setengah kilo diintip. Atuh eta mah lainna malah nolak. Malah hayang diintip maneh nama. Ah bener-bener si Iqbal. Coba aing ngarek nyaho beritana kos kunaha ih rek nayakeun aing ka si Nia si Gembel tah. Tuh, kabeneran eta aya anakna si Nia si Gembel. Kosna eta si Nia nama keur ngahutang da lainna eta lainna keur nongkrong. Ih ngajaran anak teh bener wae. Ngintip nini kos nama eta si Iqbal diajaran meureun ku si Gembel tah. Kabeneran da aing tadi nanyakeun ka si Gembel.
kumaha berita na aya anakna kedua anakna kok anu diarah kan tempokkeun ditanya kan sakala endah Masya kebeneran sia aing nyangan emas sia eueuh enggeus we sia ku aing ana ditanya sia Iqbal banget dirambatukan dasar sesalalai sia eta kunaon mah ama jejeritan aing nyaho nini wae ku sia diintip kunaon eta masalahna naon kok bisa ngintip nini emang oparawan terus sengaja ce orang ngintip mah amah ge tadi namar ngintip si Elis cuman ayam amah di dinga jadi ngamuk aya wae sia mah tuh mah amah mamawa RT RW cenah nyebutna naon keperawanan hilang gara-gara diintip sia tah bego sia memang tadi nikah tuh uyuhan aing daek sia ka nini terus eta si Elis mah kurang sakilo jelemana ku sia diintip lain malah ngambek mana malah minta diintip bego sia dasar sia si Iqbal boon bener-bener ieu banget dilambatukan tikus got sia bener-bener sesalalai sia mah bener-bener sia mah dibejaan ku aing malah seserian kudu tanggung jawabna sia tuh nini minta dikawin ku sia keperawanan hilang gara-gara diintip ku sia mana kokosodan tuh atuh lagian eta mah amah gelo emang kuing dinaonkeun bo atuh geus nyaho mah nini kurang saon ku sia diintip si Elis ge nyaho kurang sakilo eta tuh sia tuh ma amah itu hayang dikawin ku sia meni kokosodan ayo sia kudu tanggung jawab sia yang geus ngintip kitu oge lagian sahasi nu daek kawin jeung nini kubureun kitu gila aing mah da atuh kumaha eta manehna geus lapor RT RW daek teu daek sia mah lagian sia mah budak-budak cabul eta sih kolot teh ngajaranana nu teu ceureug wae cerita sakola malah ngintip-ngintip jelema dasar sia tong seserian sia dengekeun kolot ngomong posna sia ge rada-rada saparapat sia bejaan ku aing diomongan ku aing malah cengar-cengir bener-bener saruana sia mah jeung masia tah kos kitu tah atuh pan aya di bejaan mah kudu didengekeun meureun ulah bae surah seuri eta kos jelema kurang saparapat sia lagian orang tadina mah niatna malah nek ngintip mah amah rek ngintip ieu si Elis beneran lain nek ngintip mah amah da tadina mah atuh sia deui bego si Elis mah jelema cek aing kurang sakilo main nama diintip lain malah ngambak malah resep malah seserian malah geng heug teuing sia diintip ngaranna ge jelema rada-rada tapi emang mau dipikir-pikir mah najan kitu ge geulis si Elis mah jeung si Kori mah komo jauh geulisan si Elis pan sia malah etan anak aing goblok bener-bener sia nya ulah sok nyaruakeun yang anak aing mah dijarukeun jeung jelema gelo emang anak aing gelo apa sia bego sia ketak sia di mana bonya malah cecengiran kitu kos jelema edan sia geus sia mah 11 12 jeung mah sia tapi bener ce geulisan si Elis mah bule beda jeung si Kori masukuna ge hideung ulah sok ngabanding-bandingkeun anak aing jeung jelema gelo geus mah anu diintip gelo anu ngintip gelo deui kumaha turunanna edan sugan mah kosna mah kitu bener-bener ya budak mun diomongan terus sia kudu aya tanggung jawabna tuh kan nini geus kokosodan tadi kawin kas ku sia tah